tanpa diuk digirinana. Geus geujeng Kibaraja ge diuk nu kita tadi ngahulang bae banget ku teu ngarti. Nah bet jadi kitu. Tapi loba omong rumah sa jadi patalukan angara nu kudu taluk ka manehanana tunduk kana parentah. Bapak, ayeuna mah ulah wakasih itu keur pangalaman sabab abdi teh gaduh keneh kewajiban. Langgung saya ku Bapak jelaskeun heula kumaha urusan tarung. Nah bari diteraskeun atuh ti moal. Upami moal eta pisan dipiharep. Upami penasaran keneh sumangga urang lajengkeun. Margi masing-masing nyekel kewajiban. Terus angara anak bapak mual kamu iskin nihanya tarung teh pitulikeun atawa ulah jeung ulah waka diputuskeun nah saha umur atawa jeung ato ari sabab moal bisa ditantukeun putusanana mun bapak canyaho kana kasantukangna kitu deui sabalikna ujan saparekan moal nyaho kana lalakonan naon sababna pangna bapak aya di pihak nu jahat. Kulantaran kitu ayeuna urang mapaya laratan saurang-saurang nyaritakeun pangalaman sewang-sewangan da jelas pangalaman bapak jeung pangalaman Mang Dampa katut Kibaraja aya pakuat pakaitna rintes caritakeun ku ujan kumaha ieu misalna geus simpen bari mencrong ka angara. Nah anu bade medar pangkayuna Pak ujang heula sabab ujang menjadi pokok barabat angara nyaritakeun pangalamanna. Ini cilunta mengalkeun bening lembur bantar loa ug nepi ka dangat harita geus kitu ret kabaya Mang Dampa pok nyarita deui. Tah kitu lalakon abdi mah Pak ayeuna mah urang sambung ku lalakon Mang Dampa pesan tadinya pedar pangajang kieu ge barabat Mang Dampa nyaritakeun pangalamanana malah ditetet tinu Cipasurai jeung Wijana hatena para mitra nepi kadanget harita tetug nepi kadanget harita atuh mengungut-ungutan juru simpen teh hatena ngarasa helo sabab lain kersaning Allah mustahil bisa patepung cara kitu. Tapi itu lalakon kuring mah Kang Wijana jadi sasatna mah kuring teh dijahit ku anak akang dibelaan ku anak akang ya akhirna mah kuring teh jadi patalukan anjeunna sasat di pangawal utama we kitu Cik Mang Dampa karya pisan. Syukur alhamdulillah. Kula bunga hari kitu mah cing ayeuna sambungkeun jeung lakon maneh baraja naon sababna makin bisa babarengan jeung anak kula jeung ngade kumaha sikep maneh ayeuna si juru simpen ngareret ka Kibaraja berak dak Kibaraja medar lalakon mun panjang cumarita manehna mah si jojoan nu pokona asal sakira kahar ku juru simpen yen manehna geus sarua geus ngabdi ka angara sasat jadi pangawalna atuh tidak atau hinana juru simpen rasa kece berasa kehil nadadak firma itu kece aya niat binasa ka Kibaraja omok ka angara mah dageus kanyahoan lalakon pisangka satu mabuu koreng kieu kajadianana sigana geus kitu kudu geus kersaning nu maha kawasa urang teh kudu milampahi di lalakon masing-masing boga tugas nu kudu dijalankeun ku urang sarerea geus suruh simpen bari umut-umutan. Kumaha kitu pisan Pak, tapi abdi mah penasaran hoyong terang kana riwayat Bapak. Naon margina make dulu kamu sih. Nah make ngahiji jeung balad ciburan ieu. Atuh sajadi kitu naon maksudna make nganggo kedok segala ceuk angara. Nya kuring da penasaran Pak, ceuk Mang Dampa mairan. Dulu simpen can wakane malan maneh ngahuleng kawas aya nu dipikiran. Kaum dan sambil seradalila ret ka Kibaraja ret ka angara kawas nu asa-asa ret nyarita tapi akhirnya mapok medar lalakon rek banungan masin tenget Bapak rek ngaguar lalakon nu karanapan kudu di Bapak mangka ini pulain kaliwat ngarah ka harti jujutanana ieu dira cek diri simpen barabat wes sakarita jujutanana kieu mulangna tini sakamangan teh tuluy Paturai jeung Mang Dampa di harita Wijana usaha kateka pola hayang hirup babarengan para mitra sadaya boga niat rek nupus gelar nu katarima ku manehna nyaeta urut sakitan
malah ginusna hate jadi modal utama bikin ngalaksanakeun kahirupan di sawajar-wajarna. Tapi usahana teh hasil, gogoda jeung dodoja datang ti dijengkeun. Malah di ana akhirna fungsi katudingan dipikirna ku jalema rea, magarkeun wijana maehan batur salemburna. Nu harita maot ngadadak, wijana kekepehan teu ngaku, tapi urang lembur nuding ka manehna. Nu akhirna kabur neangan lembur sejen sakira cocong ti rumanesna. Tapi di lembur sejennya situ kawas nu jadi uji ku pangeran. Nya rek nama hirup bener rebagirkeun. Etela wijana teu kuat dina. Dina akibat katungaraan nu pohara ayeuna leuweukikan suka cokot kana barang batur, tapi ukuekeun nyimponan pangabutuh nu bener-bener kapaksa. Da sanya nama hatena teu tega mun kudu ngajalankeun kalakuan goreng. Dina hiji mangsa bet kaparengan mangihan karomongan jawara nu asup ka lemur ku wijana diintip dituturkeun. Ki horeng teh romongan garong rek ngabongkar hiji imah nu kawentar loba eusina. Da imah nu beunghar. Wijana teu tega ari nyonyok kitu mah tuluy usaha satekah pola nyegah kajahatan nu mancing hareupeunana, tapi sial pamimpin eta romongan gagah jeung luhur elmuna sabada taring bebeakan wijana eleh ditalipung ku musuh dibawa ka hiji guha nu katelah guha peti. Di jero guha wijana dipaksa kudu nurut kana parentah kang tua. Dibere minum mangrupa cai hideu nu geus meunang ngajampean. Tah ti harita utek wijana kudu salipake mikir sacara bersih. Sabab lolobana mah kapangaruhan ku elmu Kiburani. Nu akhirna jadi jala kalemet boro-boro kabati kadiri pribadi geus bisa ngajaga. Resi satia satuhu kana parentah Kiburani. Tetela di buha peteng teh wijana kaasup jagona. Eleh nangan tukang tua jeung Kiburani. Ni sejen mah hijis kabeh ge nya diangkat jadi juru simpen. Tugasna khusus ngajaga kudang nampa setoran ti ratusan anak buah Kiburani menyebar di unggal mata. Mengepi ka ayeuna kitu eueuh carita wijana alias juru simpen teh. Jadi bendahara. Kawan Kiburani we ketuana, para mitra kan tua sekretarisna panginten ieu teh juru simpen teh bendahara gitu kan. Para mitra organisasi na teh ieu Kiburani ya. Saterusna para wargi sadaya anggara tuluy ngarisa. Kecilnya pimpin lalakon bapak teh. Tapi abdi ngarasa heran naon sababna bapak teh langsung mulih ka Bantar Loa. Ada upami langsung ngaboa moal ngalaman kieu Pak, cek anggara. Arti ku bapak oge ujang, memang kitu kuluna. Tapi hidup kudu ngarti bapak teh geus kakon cara jadi buangan, nyebutikeun kana sakamangan. Sahanteun adi sakamangan bakal jujur, da bapak jeung Mang Dampak kabur. Nanti bakal aya deja ka pilemuran nina anu nyusul-nyusul ka bapa. Tah kulan terangkeun ku eta kapat ka bapa teh teu wani balik ka lemur. Maklum boga dosa mah. Esing usik kaliring dumadi saintak-intakna jero bakasieun gitu. Nya bapa teh nyokot putusan samana balik ka Bantar Loa rek ngalalana heula. Kusiganan bisa nyucikeun diri nebus dosa ku cara milampah kahadean. Tapi nya kitu teh ya ujang tadi geus dicaritasi. Hayang jadi jelema bener teh hese nu akhirna kalah karagrag kana kajeng durang kahinaan. Kalah kakalibet ku Kiburani ya tah kitu ujang. Sinung kahartos Pak itu manang kumaha paraosan bapa ayeuna. Nah berat ka Kiburani ya kana berat ka abdi. Angara anak bapa. Geus ieu kanyataan mah bapa teh rek nekat. Rek balik ka lemur hayang riung mumpulung jeung pula warga bapa mutuskeun yen kudu Kiburani musuh bapa nu yakin. Alhamdulillah. Cek mutiluan ampir bareng sararea bunga ngadengetekan si juru simpen kitu pok Mang Dampana. Eta hiji putusan nu kasidah hadeuna Kang. Tapi kuring rada hariwang sok tieun pangaruh Kiburani yang karu keneh dina manah akang. Sabab tadi geus diterangkeun magarkeun teh saprak minuman kai Kiburani untuk akang teh bisa mikir secara bersih. Nah kumaha itu teh? Bener pisan, dampak. Tapi pangaruh Kiburani ukur nepi ka 3 tahun. Adi mah untuk akang bisa mikir kalayan bersih, nan akang tetep teu bisa ngajak Kiburani ari sabab akang jadi sieun ku Kiburani. Lantaran membahas kana kahayang apa ati itu manana.
jadi kapasa akan taat jeung satia malah mapungsi disumpah segala kitu dah dampak itu ayeuna kumaha tuh kan mang dampak nanya deui ayeuna utek akan waras akan bisa milih mana nu bener mana nu salah ayeuna akan regreg sabab loba batur akan disnaha ti baraja sadana teh ti panuju kana pagawean ngagarong nu matak manehna kunci sedang ucap resmi ka romongan tapi nyakit diancam ku hiburan ieu nya kapaksa we ku akan dihalangan malah ketika kejadian baru menjadi kibaraja ngadelaan pamanegan tak itu aja teh lalakona cek diri simpen teu boleh mereka terang mun aya kumaha denguan urang kibaraja nyari-nyarita ieu pamain hiburan ieu urang jorag sakalian mun pungkir hanis cenah ulah dingeun bisi batur nepok balag heula sakalian heula pikeun garung tah lantaran kitu ayeuna mah bapa geus kapanggih sarta sijil simpen geus sahate jeung urang nu pasti bakal uhinya kana kaayaan hiburan dia jadi teu kudu susah nyangan harina jeung buka sayang we da pasti bakal uhinya atau begitu saresta anyara mencrong ka diri simpen bener ujan bapanya ho ka tempat hiburan dia malah bisa benar bantu kana perjuangan hidup itu pasti jahat tapi berat sebab hiburan dia lain jago ka tiga beduk perilaku pakaran bisa mencela putra mencela putri ilmu na kurang ilmu naon ye aya di mana manusia kaya unggul Pak usik malik manusia anu dikersakeun ku Allah gagah saribu gagah pemenang sieun ku manusia sieun kedah ku Allah nyiptakeun manusia jeung bumi langit katut saeusina sadaya ari sifat manusia eta kena kurusak kena ku eueuh jeung sabab aya milikna aya akhirna jeung sok kena ku apes deui jadi manusia mah najan bari nu bisa nyekir langit hilangan bentang tetep bakal aya ngaluhuran sarta moal salawasna aya dina keunggulan da umur diukur nyawa di alas kakawasaan sakadar sapanyarean anu kawasa gagah rongkah sote mun keur dibere gagah ku Allah gages dicokot kagagahan moal aya artina kasitu Pak jadi henteu kedah mikir urusan kasapkeun hiburan ieu najan kumaha bae oge tetep ku abdi bade didoran sabab eta jadi kewajiban atuh sagede kitu amanati aku guru abdi kudu sanggup ngarubukeun hiburan barang ngadenge katerangan ti akhirat kitu jadi simpen benih Ela uang jeung pengalaman jadi anak sasat meluluhan manehna sing kaharti dan memang kitu sifat manusia najan gagah rongkah gegit dileahkeun ku Allah mah moal bisa walakaya para mitra kaonggan kabuktian jeung manehna asana mah panggagahna kaya minamingan dihapeteun ana jauh jaga ka model anggara nu umurna jauh sahandapeun manehna teu sakara-kara apan rubuh eleh jaga namun itu cara nama Bapak geus nurut kana parentah hidup Bapak rek nuturkeun sikep mangdampa jeung kibaraja nu sakitu katuhuna kaida namun urang ngajug gaguh hiburan ieu urang berjuang bebas babarengan limpas jahat ngabela anu lemah ngambilkeun keadilan Bapak moal kagok ngajen nepi ka ajal moal mundur kasiku moal ngejak satingan beak sukanilah pikir ngabela bebeneran ridho lillahi ta'ala cek diri simpen ngedalkeun tekan nuhun atuh panuhun pisan ayeuna barisan abdi beki panjang beki seueur andalkeun ti syariat mah hiburan ieu bakal kaungkulan sabab jago-jago urut pangawalna ayeuna hiji babarengan piping ngagempur manehna iraku ari ku babarengan mah teu hati urang perlu gotong royong sabilingan babarengan dina ngabela bener jeung adil nu urang pahieu keus leungeun urang ngajurag hiburan ieu cek angara jeung nangtung geus siap ikeun niang kaguha hiburan ieu jeung tejeng langsung mangdampa geus sayaga ibaraja nyakitekeun geus puguheun juru simpenan harita teh manehna reueus bisa tepung jeung anak dina kaayaan kitu aju boga turunan gagah aju boga anak sagala bisa sarta jadi pamimpin jago-jago mulai lumayan ilmu kitu mah silau bade omong bering aringit ngajug kaguha hiburan ieu buha peteng geus ancur teu aya nu malire dalain eta jeung tujuan mana komo dagus ruk saktisan hese asup ka jero kahalangan ku batin nguntuk lain saeuti sadroni lempang teu oleh galesok ngobrol ngaguar pangalaman masing-masing rupa-rupa cenah para mitra
Hangecan kaharti dicaritakeun deui da puguh loba pisan itu ieu na hirup teh. Ari angara bungah nu taya papadana lantaran geus kahonta cita-citana. Geus hasil manggihan jadi bapa. Para mitra kaum dang, geus kitu mah teu laloba omong deui bring arinit ngajugjug ka guha hiburan ieu. Guha peteng nu geus ancur teu aya nu malire da lain eta nu jadi tujuan. Mana komo da geus ruksak pisan hese asup ka jero kahalangan ku batu nu numpuk lain saeutik. Sajroning leumpang teu waleh galecok ngobrol. Ngaguar pangalaman masing-masing rupa-rupa hal nu can kaharti dicaritakeun deui. Da puguh loba pisan itu ieuna hirup teh. Ari angara bungah nu taya papadana lantaran geus haunta cita-citana, geus hasil manggihan nu jadi bapa. Kitu Dewi Ganda alias juru simpen duna asa milik manehna sorangan. Tina awahing kubagja bisa ditepungkeun jeung jadi anak sarta dina kaayaan nu sakitu mata kreueusna. Oh, Bapak jauh kene guha hiburan ieu teh. Cek angara bari jongjon leumpang. Lumayan jauh ujang. Tapi pikeun para jago mah teu matak jadi halangan. Sabab nu jauh bisa jadi deukeut asal bisa ngagunakeun ilmu. Nganu perlu dipikiran urusan yang hareupan hiburan ieu na hari kumaha carana. Cek juru simpen malikna. Urang atuh repa tu sangkan laukna beunang saina herang. Hiburan ieu katangkep urang salamet. Ieu atuh ujang, bapa rek api-api laporan. Moal wakane mongkeun, yen geus talu ka ujang. Keur saheulanan bapa moal pipilueun, rek cicing we heula di tukang. Ngan hingga di mana tarung geus der bapa rek mantuan ti tukang, ngumpes balad hiburan ieu lain saeutik. Jeung rata-rata ilmuna luhur atuh sajabat ti kitu bapa usul. Hiburan ieu ulah dijorag ka guhana, leuwih hade tangtang sina bijil. Ajak tarung di tempat nu lega sababun asup ka guha cilaka loba burang jeung rungkang nu bakal ngabahayakeun ka pihak urang. Tah leres kitu maksud abdi ge Pak. Urang tangtang sina bijil, urang ayonan di luar ngan abdi perlu terang kana kekuatan musuh. Saha nu dianggap ngabahayakeun? Ari nu ilmuna salureun bapa mah ngadua. Nyata Kang Tua jeung hiburan ieu nu sejenna mah najan loba ge babari bapa sanggup ngancurkeunana. Ilmu naon nu diandelkeun Kang Tua jeung hiburan ieu teh Pak? Tah ari Kang Tua boga ajian gelap sewu. Mun digunakeun bakal bijil tenaga batin rongkah naningan gelap. Singsa nu kabeunangan bakal tutung jadi areng kawas nu kabentar gelap we. Ari ciri-cirina mun rek ngawatek ajian Kang Tua sok mundur sababaraha lengkah. Sarta leungeun sok direngkepkeun kana hareupeun irung. Terus diayunkeun ka hareup bareng engkena sakaligus nonyok ku tonyokan kembar. Nyati dinya bijil tanaga gaib nu rongkah nimulkeun sora nu pating geleger. Jadi mun nenyok Kang Tua mata kitu sing waspada ujang. Ulah aya nu wani ngayonan mundur we heula atawa sabisa-bisa nyingkahan eta tuana rajang. Omat ulah wani-wani ngadu tanaga moal kuat. Beuki apesna Pak? Angara beuki panasaran. Kanyakal pisannya Bapa canyaho kana apesna mah. Sabab mun nyaho kana apesna mah tangtu Bapa ge moal eleh ku manehna. Oh iya atuh. Cukup sakitu ge lah. Sayeuna kumaha ari hiburan ieu naon anu jadi andalanana? Ilmuna sagala nyampak di manehna mah. Sidang kancana, aji karang, gelap ngampar, waduk banyu, kanuragan, sidang pananyung, napakan sancang, cakar setan, wah jeung rupa-rupa deui pokona mah lah. Lengkap di dinya mah. Tapi sakumaha cek omongan ujang teh ilmu manusia najan popok ge tetep aya watesna. Tangtu aya apesna. Ngan Bapa can nyaho apesna hiburan ieu ujang. Nya mugi-mugi we Allah ngabulkeun kana niat urang nu mulia. Ngan tekad sing kuat urang mah datang ka hiburan ieu teh lain rek ngajago, lain rek pamer kakuatan, oge lain hayang ngajajal ilmu hiburan ieu. Tapi kedah diniatan rek nanyirkeun keadilan, ngabela bebeneran ngumpes kajahatan, ngabela nu lemah micin reregedunya. Sok paripaos najan kakuatan urang sahanapeun manehna ge teu kedah sieun sareng hariwang Pak. Pasrahkeun we ka nu maha kawasa, nu gagah jeung bijaksana. Kitu jampena mah teu kedah susah-susah. Tah bener kitu ujang Bapa mah panuju pisan. Juru simpen beuki reueus ngadenge pamadegan anakna nu sakitu hadena. Memang kaharti da manusia mah elmuna di alas teu sampurna sagala bisa. Nu lumampah taya reureuhna tuluy maju disaksian ku panon poe nu moncorong nyaangan buana. Angin leutik ngahiliwir manuk receh di sarada ngajajabkeun kanu rek miang ka medan laga. Gancangna carita angara sabatur-batur geus tepi ka wewengkon daerah musuh.
reg sarana eureun heula sabab di bejaan ku juru simpen yen kudu reureuh heula bisi aya itu ieu. Baraja anjeun geus tatan-tatan bisi aya si wulu-wulu mau ngamuk gajah